A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abdal abidin wa daharud dahirin. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah ngawitan jisim abdi ngaos kana ieu kitab Jurumiyah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng ya Allah di dunya sareng di akhirat pikeun sadayana makhluk. Sifatna Allah deui Ar-Rahimi tur anu maparina nikmat ageng ya Allah di akhirat pikeun jalma mukmin wungkul. Al-kalamu ari ngaran kalam, huwa eta ari ngaran kalam, al-labdu eta lapad, al-murakkabu tur murakkab, al-mufidu tur mufid bil wad'i kalawan wado bahasa Arab. Jadi dina ieu kitab Jurumiyah anu bab kahijina nyatana dina muqaddimahna musannif teh seja bade netelakeun naon anu disebut kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu ari ngaran kalam, naon ari ngaran kalam teh? Huwa eta ari ngaran kalam, al-labdu eta hiji lapad. Al-labdu eta lapad hartina ucapan. Al-murakkabu tur anu kaduana murakkab hartina rengkepan dua kalimah atawa leuwih loba. Al-mufidu tur anu katiluna mufid hartina mere paedah anu sampurna bil wad'i kalawan wado bahasa Arab. Janten tegasna di dieu musannif dek netelakeun anu bab kahiji teh syarat nyieun kalam. Naon anu disebut kalam? Tah, anu kahijina naon ari anu disebut kalam nyaeta ari ngaran kalam teh wa huwa majtama'a fihi quyudul arba'ah. Hartina perkara omongan anu pakumpul dina persyaratan anu opat. Naon wae persyaratan anu opat teh? Nyaeta hiji lapad, kaduana murakkab, katiluna mufid, kaopatna wado. Tah ieu nya anu bade ditetelakeun ku urang sadayana teh. Tah dina samemehna urang nuluykeun ieu engke nincak kana lapad, kana murakkab, kana mufid, kana wado, di dieu sim abdi bade ngumumkeun heula janten bade ngemutkeun nya ngemutan heula ka sadayana bahwa dina ieu kitab Jurumiyah teh urang teh seja bade ngaos ilmu nahwu. Naon atuh ari ilmu nahwu teh? Tah ilmu nahwu teh aya patokanana, aya definisina. Naon atuh patokanana ilmu nahwu teh? Nyaeta ilmun yu'rafu bihi awahiril kalimi. Patokan ilmu nahwu teh nyaeta ilmu buat nganyahokeun pirang-pirang tungtung kalimah. Barisna tungtung kalimah. Tah seperti kumaha contona? Seperti tadi dibaca al-kalamu, nah dibaca al-kalama, nah dibaca al-kalami. Tah eta anu ngaranna ilmu nahwu teh purah buat nganyahokeun tungtung kalimah. Barisna tungtung kalimah nya. Jadi kumaha ari patokan ilmu nahwu teh? Nyaeta ilmun yu'rafu bihi awahiril kalimi. Ilmu buat nganyahokeun pirang-pirang tungtungna kalimah, harkatna pirang-pirang tungtung kalimah tanya. Eta patokan ilmu nahwu. Tah di dieu eusina kitab Jurumiyah teh nyaeta ilmu nahwu anu bab kahijina dina muqaddimahna nyaeta bade seja netelakeun bab kalam musannif teh nya. Seperti anu dicaritakeun tadi syaratna nyieun kalam teh atawa anu disebut ku ngaran kalam teh nyaeta majtama'a fihi quyudul arba'ah. Perkara omongan anu pakumpul dina persyaratan anu opat. Syarat anu kahiji nyaeta kudu lapad, syarat anu kadua nyaeta kudu murakkab, syarat anu katilu nyaeta kudu mufid, syarat anu kaopat nyaeta kudu wado. Tah lamun kumpul persyaratan anu opat bieu, anu opat disebutkeun bieu maka sah disebut kalam kitu nya.
naon atuh ari lapad tah kangge lapad engke urang tetelakeun dina lain waktosnya engke kapayuna urang netelakeun naon ari ngaran lapad, naon ari ngaran murokab, naon ari ngaran mufid, naon ari ngaran wado, sangkan bisa nyieun kalam. Tah ku ayeuna dicukupkeun wae ku muqaddimah anu mangrupa bismillahirrahmanirrahim al kalamu wal labdul murakkabul mufidu bil wad'i sareng dicekapkeun bae ku patokan ilmu nahwu nyaeta ilmu nyurafu bihi awakhiril kalimi wallahu a'lam bissawab.